Man coba ke-52 nyata jarioskeun salat hajat sareng nyuhunkeun tulung ka Sayyid Abdul Qadir. Dicarioskeun dina kitab Bahjatul Asrar. Dawuhan Sayyid Abdul Qadir sasaha anu menta tulung ka kaula dina kasusahan matak dileungitkeun kasusahanana jeung sasaha anu ngagero nyebut ngaran kaula dina kapayahan tangtu dibungahkeun jeung sasaha anu tawasul ku kaula dina ngahasilkeun pangabutuh tangtu dihasilkeun maksudna jeung sasaha anu salat sunat hajat 2 rakaat dina unggal-unggal rakaat ba'da Fatihah maca surah Al-Ikhlas 11 kali. Ari geus salam tuluy ngalengkah ka jihad iraq 11 lengkah jeung sebut ngaran kula jeung hajatna dina unggal-unggal salengkah maka dihasilkeun pamangsudanana. Ari pertingkahna salat hajat. Usolli salatan qada'il hajati taqurruban ilallahi ta'ala wa inqita'an an ghairihi ila jihatil ka'batis syarifah. Allahu akbar. Tuluy maca Fatihah, tuluy maca kulhu, maca sholawat 11 kali, tuluy ruku sujud biasa. Rakaat kadua cara bieu bae. Saenggeus salam tuluy sujud baca ieu 11 kali. Ya Syekh Ats-Tsaqalain, ya Qutbar Rabbani, ya Gaus Somadani, ya Mahbubas Subhani, ya Muhyiddin Aba Muhammadin As-Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani. Aghithni wa amiddani fi qada'i hajati hadhihi ya qadiyal hajat.